Indonesia miboga rupa-rupa kebudayaan di masing-masing daerah. Salah sahijina nu aya di urang Sunda. Lamun ngobrolkeun kebudayaan di tanah Sunda, tangtu teu bisa leupas tina kesenian nu hiji ieu. Salah sahiji cirina kesenian Jawa Barat nyaeta wayang golek. Wayang golek nyaeta tokoh wayang anu dijieun tina boneka kai, anu dicet ku cara kitu sarta wangunna 3 dimensi. Pagelaran wayang di Tatar Sunda ngalayanan lakon boh galur atawa caritana dicokot tina carita Ramayana jeung Mahabharata. Kamekaran wayang golek teu bisa leupas tina para dalang anu terus mekarkeun ieu kasenian tradisional. Salah sahijina nyaeta almarhum Ki Haji Asep Sunandar Sunaria anu geus mere inovasi-inovasi wayang golek tina raraga ngiluan zaman. Salian ti para dalang jeung wayang sorangan, bagian integral tina kasenian ieu nyaeta nayaga. Nayaga nyaeta kelompok atawa jalma anu main gamelan, kendang, gong, rembab, juru kawi, jeung juru alog. Ti taun 1820-an salila dina pamintonan wayang golek diiringi ku sinden. Baraya Sunda, jenis-jenis wayang golek aya 3 bentuk rupa nu beda. Aya wayang golek cepak, wayang golek purwa, jeung wayang golek modern. Wayang kulit cepak anu dipikawono ti Cirebon ku carita babad ngagunakeun bahasa Cirebon. Wayang golek purwa nyaeta wayang golek khusus ngabewakeun carita Mahabharata jeung Ramayana ku panganter basa Sunda. Sedengkeun wayang golek modern nyaeta wayang anu nyaritakeun carita Mahabharata jeung Ramayana ku basa Sunda. Baraya Sunda, fungsi wayang golek ayeuna leuwih dominan minangka seni pintonan rakyat. Hal ieu dibuktikeun dina sababaraha kegiatan masyarakat anu diramekeun ku pintonan wayang golek, di antarana hajatan atawa karyaan nyunatan jeung nikahan.